atuh urang ulah pati-pati teuing pikiran kana dunia. Kuari kieu setik kieu timbang hate urang, timbang ye timbang hate urang. Mun urang resepan ka akhirat bakal salamet, lamun resepan ka dunia bakal cilaka. Timbang kuari urang neuleuh motor resep teh ka motor resep, urang lamun titeh nyumbang ka masjid 20.000 50.000 resep teh berarti itu beratan ka dunia apa beratan ka akhirat? Itu yang disebut perasaan ka surga apa neraka? Itu terserah lah teman-teman. Timbang ku sorangan-sorangan we, masya Allah, ya urang resepkeun ka dunia apa resep ka akhirat, timbang na ku sorangan. Kukula tadina deuk dicaritakeun teu loba pertimbangan etangan kulantaran waktu nangis penting ieu mah dicukupkeun sakieu hiji urang maulidan ieu nyonto Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dina pelebah ulah pati resep teuing dunia dibere mah ku Allah alhamdulillah ngan resep jasa mah ulah sakitu bae dibere mah alhamdulillah ngan resep jasa mah ulah. Sebab cilaka engkena bakal moal resep ibadah urang terus-terusan ngurusan dunia nu tadi dibahas yakni wa gharrathumul hayatud dunya katipunya ku dunia lain ibadah endahan ngurusan dunia. Kajeun teuing batur mah urang memperbaiki diri urang bae neangan salamet supaya di akhirat urang diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku selaku murid aulia Allah terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sakitu bae hatur kisim kuring apun tentuna samudaya kelepatan sareng kakiran